rujukan ini ke rumah sakit umum. Nah, kenapa? Waduh, bayinya nyungsep, Bu. Itu beres ya bidan. Aduh, bagaimana tuh? Ini nggak beres ini mah. Nggak beres ini mah, harus disesar, nggak ada jalan lain. Aduh, ini mau Bu, harus segera saya. Atuh, kersin, khawatir. Mana mikiran keselamatan, mana mikiran duit teboga. Aduh, da kumaha nyeun sulit. Jabah heula mah lain kitu keur zaman madukun diusap-usap punya tenang bae rada hese ge tuh biasa na ceknya kayak mak ngabantuan neng mah biasa bae manu ngaheujeun coba eta madukun bisa biasa neng biasa bae tenang jadi ku tenang mah beres atuh kabeh ge tuh aya bidan keur zaman aya bidan pertama mangeuneuheun jasa oh iya biasa mulus-mulus udan entar dia tuh masya Allah ngeunaheun bidan teh udah nggak usah nanti juga keluar sendiri nanti ibu bantu terus jangan ngeunaheun dia mah tuh wah lambat seminggu lagi udah nggak tanggung jawab saya mah gitu sabodo aing gitu neureuneuh mun dilawan mah kurang beres aing neureuneuh tanggung jawab aing sia sakitu kan kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelut jeung bidan eta di dinya teu ngeunaheun dongeng-dongeng